Kalau iya, tuh. Oh, hiji, dua, kemana hiji deh? Emek, aku si kakek mana dijual ya? Astagfirullahaladzim, si kakek yang sedih beja ya? Teang baing siap. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Naon teh riweuh? Lain riweuh kitu. Tadi orang ka kanang. Gitu. Dihitung ayat 2, ayat 3 ka eta teh. Emek teh eueuh hiji dijualnya ku mana nu panggilina. Jelema teh kitu geus salah sangka di wae Lain salah sangka kan geus bogor we awan di kanang berarti dijual ku maneh. Bulan puasa we sekolah basuk udon. Teu udon kabuktian eueuh di kanang. Beda eueuh di kanang abah tadi teh aya nu nginjem jalukna arek macekeun manehna geus beger ku urang diinjemkeun. Urang mah urang menang duit ti maneh. Naon teh? Duit Menang duit. atuh apa eta teh mah duaan meureun nang macet teh menang duit maneh ti ditu. Lain anu nginjem duit eta teh kudu dibere duit kitu maksudna nginjemkeun me teh. Atuh kakek pada eta teh beneran sepertina eta modal. Heeh eta oge abah buruhan nungtun ka itu urang buruhan nganterkeun. Kapan bare duit pun itu? Naon dibere gocap? Kemana tuh? Har, aya abah marah henteu nungtun henteu naon eta jugjug riweuh. Lain riweuh pada eta teh mah duaan. Duaan aya nu maraban saha? Teu ngarti keneh wae sih kali mah ampun teu ngarti maneh mah. Eta teh mah duaan. Heeh, diparok maneh. Heeh. Berarti mun aya kitu kieu teh meureun kuduaan eta teh. Marek nanya. Pamun arek bacakeun tah. Meureun dibere duit teh 50. Berarti 25 ewan yang urang. Kieu. Eta nu ngarit saha? Abah. Kakek. Kakek. Aya nu maraban? Kakek. Aya abah? Domba abah. Make domba abah. Kan marokeun abah teh ka urang berarti marokeun teh abah teh geus kapercayaan ka urang bener geus ditamplokeun ka urang kepercayaan. Tong hayang saperak oge. Kapan eta teh domba duaan kakek? Berarti kudu dibagi dua meureun. Pan kecap abah teh lah tah ke paro eme nu abah. Abah geus teu ngabaguag moal ngarit moal naon ceuk abah kecapna. Mata karek kitu werki arek beureum rek kideung. Tanggung jawab urang abah teu ngaboga-boga. Kitu mah boga-boga pan eta teh domba urang bener. Domba abah, kagak domba abah teu ngaku. Teu bati ngarti kakek teu bati ngarti urang mah. Domba abah aya nu nginjem arek macekeun meureun dibere duit maneh teh ti ditu teh nya. Sok. Cing regepan cing. Sok. Diregepkeun kulang diregepkeun sok. Eta teh domba abah. Heeh. Diparokeun ka urang. Heeh. Arek peutingna, rek beurangna, rek maraban rek kitu abah teu nyaho. Heeh teh nyaho. Abah teh tanggung jawab urang. Heeh. Tong hayang duit da sapera oge abah mah geus teu ngaboga-boga. Teu boga-boga pan keukeuh eta teh meureun aing teu pati ngarti kakek mana mah teu pati ngarti. Abah mah yakin beki lieur. Kita bulan puasa tos ngalilieur jelema samawi. Lain ngalilieur kan pokok eta geus dibere duit pada kuti ditu teh nya. Dibere duit anu hak anu urang anu ngingu. Mun ada 25 ewan nya urang kakek. Duitna mah dicicit cerdik. Banget sih kakek mah teu pati ngarti, siapa teu pati ngarti sih. Pati ngarti nya si aki dia teh gede adab matakan oge urang najis teh nya ka make marok me mana kamari teh masrahkeun. Take me urang rek marokot me, rek beurangna rek peutingna marab itu ieu teu hayang nyaho aya ayeuna aya nu mereker eta buruhan nungtun urang ka itu tenaga urang nungtun hayang. Namanya kabina-bina teuing najis jeung jelema kitu mah najis urusan ge. Sarayang. Lieur aing kakek urusannya sia mah lieur kakek lieur sia mah tah asup kana otak aing teh asup sia mah lieur sia mah mantap daripada kitu mantap aing mantap. Naon teh aki-aki teh menyebut lieur ka aing salah. Manehanana anu lieur. Nah daripada ngalieur-lieur mah mending kena nyanyi. Rindu mengapa rindu hatiku tiada tertahan, kau tinggalkan aku seorang. Naon si kakek teh?